disampaikan oleh guru kita Pangersa Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Asep Mubarak dari Karawang. Waktu dan tempat kepada yang mulia kami persilahkan urang sabut sasangan ku shalawat. Marhaban ya marhaban ya marhaban marhaban qala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Wasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah
ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara, ngukusin kuring di hormat, ngahaja diheulakeun protokol. Sabab kula moal naik-naik karena panggung lamun teu dititah ku protokol. Jadi protokol patalukan kiai eta. Nurut kuma protokol bae. Lamun teu dititah aing cicing bae di imah nepi ka asar. Hatur nuhun kol. Anu kecida dimuliakeun ku kula para alimil ulama, para kiai, para asatid. Nah diutamakeun ieu para ulama sabab nu ngajadikeun wasilah urang ngarti kana Islam jeung eusina, nyaho ibadah, nyaho muludan, nyaho haram, nyaho halal. Sabab aya perjuangan para ulama, para kiai, para asatid. Da urang panggih jeung Nabi henteu. Ujug-ujugnya hobae ka Nabi, iman cinta, sabab aya syariat perjuangan para ulama, para kiai. Bahkan Nabi ka dimuliakeun ieu ulama jadi pewarisna Nabi. Tak doakeun ieu para ulama, para kiai sing diparanjangkeun umurna. Sing ditambah-tambah sehat wal afiat. Tambah-tambah berkah ilmuna. Tambah-tambah milik rizkina, tambah-tambah istrina. Ayo naon. Ulah ngaget-ngaget aing atuh. Biasa bae. Teu kudu rusuh, biasa bae antara ya dan tidak. Ya, amin, tidak ngejedok. Itu ini diburi ke cara ngaprek amin terjadi guna ngagok aing bae atau tidak akan aminkan bae. Ya bapak-bapak setuju? Setuju. Ibu-ibu setuju? Pasti. Kan doa anu terakhir ulah waka daripada kula turun ceramah dicekek ini. Yang penting doakan para ulama, para kiai, para asatid, para jang umur, sehat wal afiat, berkah ilmuna, berkah rizkina, diberi turunan-turunan saleh salehah, anu mampu neruskan perjuangan anak. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri di tingkat Ripika Kecamatan Malingping, Kesana Pak Camat, alhamdulillah bisa hadir tuh Pak Camat, masya Allah berarti katilu kali jeung aing panggih eta camat. Awet tiba heula panggih jeung aing, awet kolot. Tapi rada bodas ya camat, aing geuneuh. Puas. Tuh Pak Camat, anak buah na ngabelaan. Pak Camat beserta reng-rengan aparatur pemerintah berikut Pak Lurah beserta jajaran anak urang doakeun salila para pemimpin daek silaturahmi ka ulama daek ngahiji jeung kiai sing barokah. Sabab di mana pemimpin geus daek silaturahmi ka kiai ka ulama maka eta pemimpin bakal diberkahkeun. Tapi sabaliknya lamun kiai ngadeukeutan wae pemimpin fitnah. Lamun pemimpin ngadeukeutan ulama berkah. Tapi lamun ulama ngadeukeutan we pemimpin fitnah. Ustad unggal poe jeung lurah bae ka mana-mana. Sekali-kali ustad boga motor anyar bae dipitnah ku masyarakat.
pasti menang meli lurah. Nu jelas peta ustad ngiridit 5 tahun. Mereka deh gitu Pak Camat, mereka deh turun gunung Pak Camat. Insya Allah mohon mata pusing kana hulu Pak Camat, daek silaturahmi ka ulama bakal jadi berkah. Ya doakeun sing panjang umur ya Pak Camat. Makan ngaharewos ka aing teh direk nambahan ongkos. Cicing sia capat sia. Mun balik ku aing diudang. Doakeun sing sehat sing panjang umur Kang, terus Kang silaturahmi Kang. Ya, hayang jadi dulur si Azab Mubarok, kudu deket di masyarakat. Amin. Sing barokah, sing barokah. Khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kertas ajol-ajolan baik, geus Kak. Padahal di talian tuh ya kertasnya. Segenap para panitia khusus anu aya di wilayah kampung Pagenggang Babakan, dikawit sesepuh tokoh masyarakat Al Mukarram Kiai Haji Durrahman, Kiai Ahmaduddin, Kiai Rosid. Oke, wabil khusus sebagai motor penggerak ia acara para kaula muda, para pemuda-pemuda Pagenggang Babakan anu eueuh kacape mempersiapkan dia acara yang sukses. Mudah-mudahan ya para pemuda nanti sing saroleh, sing jadi kebanggaan masyarakat Pagenggang dina keimanan, dina katakwaan. Bagi para pemuda-pemuda Pagenggang insyaallah sing mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat. Yang kudu dibawa jeung akhiratna. Sabab loba anak ngabanggakeun indung bapa di dunia unggul, tapi di akhirat jadi musuh bubuyutan indung bapana. Setik indung bapa digusur ku anak-anak karena jero neraka Allah. Naudzubillah min dzalik. Doakeun sing saroleh. Amin. Ya Allah ya Rabban. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Dipayun maka orang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap Allah curahkan kajungjunan orang sadana habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in dan tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna, khusus orang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan orang sadaya nama singkengeng syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oh hapunten hilap kakersana qori terbaik Provinsi Banten, kersana Al-Qari Hadratus Syekh Kairoyani. Alhamdulillah bisa hadir jeung urang dina isu kieu, mudah-mudahan tambah barokah jeung urang sarerea. Hayang boga anak ngaji Quran doang Kiroyani tadi ngunaheun kitu, hayang teu di pasantren teu alol ngimpi dia mah. Yang boga anak bisa ngaji di pasantren kan henteu, dididik ku inu bapana henteu, ngimpi sia teu daekeun kumaha inu bapana. Mudah-mudahan bae ya barudak urang anu saroleh bari ngaji Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Doakeun Kiroyani mudah-mudahan sing disehatkeun zahir batin, panjang yuswa, tambah berkah bacaan Al-Qur'anna. Amin ya Allah ya Rabbal. Tentunya ya acara teu ujung-ujung terjadi tanpa melewati proses. Naon proses nasib? Aya perjuangan jeung pengorbanan. Perjuangan saha? Perjuangan para panitia nu hayang ngayakeun ieu peringatan Maulid. Geus sataun nyirian tanggal ka aing. Geus sataun nyirian tanggal melalui panitia. Sanu ngahubungi teh panitia teh dieu teh. Anu ngahubungi ka Kiai Haji Jahid teh saha? Hah? Kasamudin. Mana Kasamudin mana? Eta nggak SMS-an baik aing eta. Sieun aing teu datang bener.
Eta perjuangan satahun nyirian tanggal Kasamudin datang ka Petir melalui Haji Jahid. Haji Jahid nak berangkat ke Cianjur, doakan sing sehat selamat amin. Satahun perjuangan nyirian tanggal hayang muludan di dia geus menang tanggal alhamdulillah. Tina perjuangan disusul pengorbanan. Naon pengorbananana? Harta, tenaga, pikiran. Ia dikorbankan. Harta dikorbankan. Aya panggung, aya sound system. Maaf, ia lain nu panitia ieu, nu batur ieu. Geuning dipasang di dia, pan dibayar. Make harta para jamaah, para panitia. Benar? Di samping harta, tenaga dikorbankan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda kabeh milu ngorbankan tenaga. Nggak bebenah ya tempat supaya nyaman nu halaladin. Alhamdulillah ditata rapi. Kalau bapak kembang di dia. Tante mantong sorangan dia tadi bawaan make leungeun make tenaga. Jadi ibu-ibu nu ngararejo di kamari tapi kekei wari can asak-asak. Atau aing can dibere dahar tadi. Oh berarti can asak kita. Ya Allah, tenaga dikorbankan, pikiran dikorbankan, dan diduk panitia pikiran dan hasil siasat Mubarok terdatang. Kau mau kisah mudin, mau kisah diduk tu para rugu, mun terdatang samudin, nu digebugan ke masyarakat. Nah sebabnya, nungarana muludan lain hajat pribadi, hajat masyarakat. Lamun geus ngalibatkeun masyarakat, biasana masyarakat kabagi dua. Aya nu pro, aya nu kontra ka panitia. Ketika acara sukses, bunga kabeh. Tapi ketika kecewa, kori teu datang, mubalik teu datang, nu ripu ieu panitia. Sabab jamaah kabagi dua, aya nu pro, aya nu kontra. Aya nu pro maka panitia ngupahan bae. Geus sabar, ieu mah ujian ti Allah. Beda jeung nu kontra. Mahido bebeakan lah aing tak percaya saya tak jadi panitia tuh terus mah galak mahido teu mere duit pisan aya nu kitu sia mitnah ka batu ulah aya fitnah ieu keur ngaji yakin kulama di dieu mah eueuh nya eueuh nu ngaku kabeh mikirkeun alhamdulillah. Kata eren-eren ti lupa kamuri eta kisah mudin SMS-an wae ka aing. Seuneu datang. Kayi ulah po ti lupa deui. Heeh. Isuk-isuk kring. Samudin deui bae. Kayi berangkat jam baraha we bebas. Geus ngendong di Petir, di Kijahid. Sawo penting pulang ngaji di daerah Mandalawangi, Pandeglang. Jam 12 beres langsung meluncur ke Kijahid ngendong. Begitu isuk-isuk jam 7:30 geus nyiapkeun mobil. Kring. Samudin deui bae. Atau yang gerak nyiapkan mobil, karek naik suku sabelah. SMS, kaji posisi di mana karak naik cokor sabelah. Udah aku suku aing kudu dipoto yang bukti. Begitu geus tepi ka dieu bunga kisah mudin. Beban pikiran mulai berkurang. Sepu Barok datang, kiroyan geus aya. Saking ku bunga. Ih, gatel deh. Nah, tuh pipi aing jadi robah baunya. Terus menang minyakan 7 botol lain. Saya harus dicium Samudin, jadi bau dah dirai. Nggak sekali-kali deh Samudin. Si Sepu Barok tengah rasa kaganggu. Di SMS, di telepon ke para panitia wajar nggak maklum sabab ngarana muludan lain hajat pribadi tapi hajat masyarakat tanggung jawab berat di saha di para panitia
Mudah-mudahan di segala rupa pengorbanan perjuangan para panitia, para jamaah, baik harta, tenaga, pikiran sing dijadikan tabungan amal soleh. Ekonomi na, rizki na, usaha anak urang dia khusus no haladir sing leuwih dibarokahkeun jang bakal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tina perjuangan, tina pengorbanan harta, tenaga, pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia. Naon ngaran bungkusanana? Peringatan Maulid Nabi Muhammad. Naon eusina eta bungkusan? Pangajian, pangaosan. Ngaran nama peringatan Maulid, tapi eusina pangaos. Disebut pengajian tina kalimat pangajen. Naon tina pangajen? Harga. Disebut deui ieu pangaosan tina kalimat pangaos. Naon tina pangaos? Harga. Pantes aya jaminan sing jajal manu ngalengkahkeun suku ilit ka majelis taklim ngariung jeung para ulama, para kiai, para asatid balikna menang ilmu, menang doa, insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin amal. Amin kenceng mantap henteu. Pengajian digireun imah pura-pura teu nyaho. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Salaki sia eta. Wah itu luak liat nyiaran salaki namanya. Iya maaf, yang lalaki nu hesek diajak ngaji. Lamun ibu-ibu tong diomong paling rajin ibu-ibu. Maaf, kula lain muji hareupeun ibu-ibu. Paling kompak semangat pengajian rutinan mingguanan tuh ibu-ibu. Eueuh capek ibu-ibu mah. Isuk-isuk pengajian rutinan mingguanan datang hadir. Padahal imah loba pagawean numpuk. Rela ninggalkeun pagawean. Keun seusehan mah engke bae balik ngaji. Bener aya begitu aya. Tah denge pepen sia. Bahkan aya nu nekat ibu-ibu ka pengajian mamawa seusehan. Nyusul kiai sia mamereuna. Ya mata ibu-ibu ieu nu hese lalaki. Mata kula ngayakeun pengajian di Cikampek tilok ngondang bapak-bapak. Undangan disebarkeun ka lalaki undangan 100 undangan nu datang 5an. Aki-aki kabeh. Nu opat molor nu hiji batuk. Jadi mamagahan karpet di majelis. Mending ngondang ibu-ibu teu olok undangan. Ibu-ibu mah cukup 1 undangan ke 1 desa nu datang 1000. Hebatna ibu-ibu ngan olok kejo. Tekalop ngasongkeun kahakanan ka ibu-ibu. Teu kitu menit detik ledis we. Kueh karena kena asongkeun tat jeung piring-piringna leungit dihakan. Mata jadi ciri khas ibu-ibu mah tiap balik ngaji tasna lalintuh. Wah. Geus cicing saya cicing. Nyaho aing geus diasup-asupkeun ka. Bolu asupkeun. Opak dedetkeun. Jeruk bebeskeun. Cau teu mahi slapkeun aku utangkeun najis. Lamun nyuguhan bapak-bapak awet. Dia dijerok utuh. Cau jeruk kueh karena dia bae bapak-bapak mata. Luak liuk eta modus. Neuleuh batur meleng cau leungit hiji di kantongan ku Pak Camat. Sok teu percaya kodok na kantong calana camat pasti aya cau. Aduh, cau na menang mesek. Cau raja bulu. Cicing jangan ini milunya ngirkos nungati bae. Subhanallah. Ya, ngan lamun ngajar ngaji mending ngajar bapak-bapak.
daripada ibu-ibu. Pusing aing nyareupan ibu-ibu. Kiai ceramah ngebahas wudu, ngebahas sholat, nyana ge ceramah di juru. Ngegosipkeun batur. Keur ngaji leng dengekeun kiai ngajar. Ngomong-ngomong tiung batur. Tiung sia pikiran can lunas-lunas eta. Nyaho ge tiung nu mulut kamari eta. Geus lunas tiung geus. Aja biasa bahaya tuh. Beda nu geus lunas mah rapi, nu nyengsol, nah eta can lunas eta. Oh, itu diomengkeun itu. Geus lunas geus. Ya Allah ya Rabbana. Lamun ngajar ibu-ibu marocet, kiai ceramah, nyana ceramah di juru. Lamun ngajar bapak-bapak adem, nyaman, tenang, sunyi, senyap, damalolor. Lamun bapak-bapak ngaji ka majelis taklim, maaf Bu, nu di dieu pangheulana tembok jeung tihang. Eta jang naon? Jang ngatur strategi. Nempelkeun tonggong. Lamun tonggong geus nempel kana tembok, dilanjut strategi kedua, nilepkeun hulu. Tek. Geus damai geus. Tuh, camat geus nyender bae kana tembok. Pasti rek molor eta camat. Awas Kang, ulah sare awas. Sudut babet ku enti dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan lengkap perjuangan ibu setiap ngaji kamana bae sing jadi nilai ibadah. Amin. Sabenumpang rajin-rajin aya ibadah pengajian rutin minggon, ieu ibu-ibu paling rajin. Aya perjuangan anak, non perjuangan anak daek ngalengkah ti imah menuju majelis taklim meskipun jauh. Leres teu? Naon pengorbanan anak rela ninggalkeun kabeh nu dipikaresep di jero imah, sementara tinggalkeun ngabelaan ngariung di majelis jeung para ulama para kiai. Yakin balik ngaji menang ilmu, insyaallah jadi harga di hadapan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Tuh kakakku lagi milu di petir tuh. Nggak pantok nyelap. Istri nak dijahit. Milu baik. Alhamdulillah ngawal salaki nambarina. Tapi kijahit nama induk kaca anjur. Penyiaran di nung orang berin. Luas. Sing sehat dilanjut aing alhamdulillah masih panjang umur. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bu. Pak. Bukan malolor. Pasti ngagero bapak-bapak mah. Pak. Mata molotot tapi teu nembalan. Mun di Karawang eta doang lauk pedak. Pedak kan molotot. Digoran tilok nembalan. Bu. Nyaho enggak sih dulu sebut lauk pedak ya. Pak. Mulai hari itu kita. Aduh, mulai ada penampakan. Panitia. Ah, camplang. Panitia. Beda nunggu nyatu. Bicara nyatu. Misin kenai. Hah? Bener? Atau aku jengai? Mari kita lapar bersama-sama. Iya, saking cinta nak Nabi temikirkan kalapar. Ternyatu acan teh isu can sarame-rame acan demi cinta ka Nabi. Jadi saksi eta deui kiamat eta. Atuh ke deui kiamat kiki kekerebekan lapar bae. Alhamdulillah orang jadi umat Islam, umat Nabi Muhammad. Kudu syukuran. Kunaon gitu Asep, sabab orang umat Rasulullah, umat nu paling mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat anu saeje. Alhamdulillah. Kita umat Islam menjadi umat yang paling mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain. Naon Asep nu ngajarikeun urang mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu saeje? Apa urang umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara aya salat 5 waktu, umat nu saeje teu bogaeun salat?
Apa urang mulia di hadapan Allah gara-gara ayah haji umroh umat nu sejen haji umroh? Apa urang mulia di hadapan Allah gara-gara ayah puasa Ramadan umat nu sejen puasa Ramadan? Urang tafakuran bareng-bareng ayeuna. Lamun ngukur kemuliaan urang di hadapan Allah gara-gara salat 5 waktu nu dilaksanakeun ku urang umat nu sejen mah eueuh salat 5 waktu. Maaf khusus yang pribadi si Asep Mubarok tahu diri, sadar diri, kualitas sholat si Asep Mubarok masih jauh tina kasampurnaan. Boro-boro bisa khusyuk tumaninah can bisaeun lamun rek ngukur ku sholatna. Teuing bapak-bapak ibu-ibu urang dia mah geus hararusuk meureun sholatna. Hah? Sarua jeung aing ada yang nurutan urang dia. Jujur bener tuh. Lain orang suudon goreng sangka ke Allah lain. Tapi orang sadar diri kualitas sholat orang masih jauh tina kasampurna. Tapi orang dia mah yakin sih geus hararusuk. Saking kuhusyuk. Nepi ka poho kana rakaat. Atuh sia balen husu eta mamikiran COD sia. Lahuleung bae salat. Ai takbir kos luhur nepi ka peureum-peureum hayang kadeuleuh khusyuk. Allahu Akbar. Cimande bijil. Macan bijil. Hayang ngakurkeun ucapan jeung hate. Tapi begitu barlengeun kana dada mata keur salat teu khusyuk kana tempat sujud. Wolotot kan itu kan eta salat. Jujur komo bapak-bapak nu berjamaah, maaf ketika salat berjamaah tamatana lain tempat sujud lain. Macaan samping batu lu di hari. Ayo sia. BHS. Sangka beli aing mahal. Atlasnya bagus, Allah Akbar. Tapi da bejana atlasnya mahal ayeuna mah. Wa dimor sami Allah. Malaikat tukang heureuy geus ditajong da jelema. Sia salat mah pae harga samping balanjana di mana tolong. Untung malaikat tilok heureuy. Kan urang mata kagoda keur salat bener teu? Mata kagoda irung. Maaf. Imah nu deukeut masjid. Waktu-waktuna salat maaf ulah ngagorengan lauk asin. Ngagoreng lauk asin hasilnya mebes ka masjid. Nu salat lohor can nyatu. Teger salat ngambeuh hasil lauk asin muriwit langsung. Aduh cocokna jeung peuting. Aisyah salat mikiran lalam. Irung kagoda ceuli kagoda deui bae. Tatangga nu deukeut masjid waktu-waktuna salat maaf ulah nyaretel kaset musik pageuman hargaan jelema nu keur ibadah di masjid. Beupeurieun sia ka masjid henteu atuh nu di masjid tong diganggu. Sabab ceuli na can istiqomah nu sarolat. Bisi aya jawara insaf. Salat. Ceuli teu kuat. Tatangga masjid nyetel kaset mereka dengek ka jero masjid. Cicing aing 2 poe ngapalkeun eta. Jawara ke salat jadi ngahuleng. Ieu lagu doang dangdut nu peuting ieu organ. Aing nyawer beak cepet. Ieu lagu naon aing poho ieu. Cek malaikat dibor sia ku aing di akhirat. Ceuli kagoda.
irung kagoda, mata kaganggu, celi kaganggu, bahkan maaf anu hiji ieu ngaganggu ulah santri ulah jamaah kiai sakumaha khusyuk na eta salat kudu hiji ieu kaganggu naon liang jubur nahan hitut kiai buyar kahusuan dibatalkeun hook sarokaat deui teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang. Coba saksikan dengan seksama bagaimana reaksi orang sholat nahan itu. Ayo siap awak kegerbek jadi kasepnya ho aing ngalaman. Astagfirullah hancur kahusyuan reki atau kan itu sih ulah didinya bahkan lamun ngaji jeung aing kudu make pampers sok aja gitu eta panitia panggandongkeun atuh gas kade neuleuh eta klep nangis kendor look at me you and me luk-lukan pada dulu gas leungit kahusyuan ibadah budak ora salat jadi makmum salat isya geus menang 3 rakaat tinggal 1 rakaat deui hayang hitut ditahan-tahan gegerbegan hari imam geus kolot khusyuk eta budak ora mamarahan bae diburi goblok ya imam lambat teuing ente kuat hayang hitut atuh imam teh nyaho siarek hitut talal imam diharap jojong bae eta nahan hitut budak ora diburi mamung segerbeg deui bertahan eta jago budak ora begitu ruku nyengsol jubur geus enggak beledak kedapruk sujud nonggeng nilep bertahan eta budak ora jago nahan hitut begitu tahiyat diuk gerbeg deui dar imam dihareup assalam ajuker nembak astagfirullahaladzim Aisyah jadi ngaruksak kaidah ai salat tadi awal ikut takbir diakhiri ku salam lain diakhiri ku hitut salam heula sia main tembak bae sejauh kualitas salat urang masih jauh tina kasampurnaan lain suudon lain goreng sangka ka Allah ngan urang ngarumasakeun diri urang bener teu mudah-mudahan kakurangan ibadah salat urang sing dihampura ku Allah amin ya Allah ya Rabban. Lamun lain gara-gara sholat asep mungkin orang mulia di hadapan Allah gara-gara puasa Ramadan maaf lain suudon ke Allah lain goreng sangka ke Allah dan orang ngarumasakeun diri kualitas puasa Ramadan orang masih jauh tina kasampurnaan orang makan ukur bisa puasa nahan lapar haus doang mata temil puasa sungut temil puasa bener aya aturan ngabuburit nungguan maghrib ngarobrol di jalan ngagosip-gosipkeun batur aya begitu can mampu puasa dosa benerna karak mampu nahan lapar haus mata teu milu puasa neuleuan orat bae di mana-mana maaf kaji kula mah tiap Ramadan ge tilu kaluar ti imah sieun neuleuh aurat engke leungit ganjaran puasa kula maka kula mah di imah bae ti isuk nepi ka magrib hebat kegiatan naon kak di jero imah yang ngaji Quran kadang-kadang yang neuleuh TV kok neuleuh TV pan Ramadan mah asep dina TV ge loba ceramah Ramadan heuh kak kula ge nyaho aya boga TV
acarana mah ceramah Ramadan, tapi iklanna eta nu ajur. Give, merawat kecantikan kulit Anda, kadeule eta dada. Rexona, kadeule. Hand body, kulit bitis dan kapimpi. Kok asetnya ho? Aing gak beli TV. Kira aku aing beli TV dari setel. Tapi dia nyala rambung eta iklan. Rexona buat kelek, kelekna dideleukeun. Hand body yang kulit bitis-bitisna dideleukeun. Pepsodent yang huntu-huntuna dideleukeun. Nyala rambung eta iklan. Ngan hiji nu teu nyambung, iklan Softtek. Panasaran aing nepi ka ayeuna. Iklan Softtek aing dianggap TK aing. Softtek bae ajol-ajolan gitu. Eta maksudna naon iklan eta? Aing boga pikiran berarti Softtek jang jalma anu ajol-ajolan meureun. Salah lajur. Mudah-mudahan kekurangan ibadah puasa orang sing diampura ku Allah, amin. Rumah jauh tina kasampurna. Lain gara-gara puasa Ramadan, mungkin Asep gara-gara haji umroh, orang jadi mulia di hadapan Allah. Maaf Pak Haji, Bu Haji. Kualitas haji umroh orang masih kena jauh tina kasampurnaan. Balik ke Mekah, karak boga kopiah bodas. Ngerasakeun nikmatna salat ngan ukur di Mekah, di Madinah. Di Mekah nepi ka mararewek jamaah haji salat sabab neuleuh aya Ka'bah di hareup. Terus saeutik jamaah haji careurik nangis begitu neuleuh Ka'bah. Tapi aneh, begitu balik di Mekah datang ka kampungna ka dieu eta haji salat henteu ceurik deui. Pertanyaannya, kemana air matamu? Ji, us beak di Mekah. Atuh di Mekah mah mararewek. Aing sami ngumemeh mulut gerak balik umroh. Mawa 365 jemaah sapesawat. Diborong ku aing pesawat Garuda eta. Teu ka 8 jamaah nu sejen. Kabeh eta kakarah ke Mekah. Begitu jajarkan hareupeun Masjidil Haram, rek asup ke Masjidil Haram, rek tawaf di jamaah mararewek bae. Digireun aing ka aki-aki. Disangka ku aing wiridan. Aing dideul geuning mewek bae. Kunaon bah? Kunaon? Loba dosa. Aing ge loba. Kiai naon Masjid Haram namana ieu hareupeun bisa ke hotel iya Masjid Haram oke kencang mewek ya kali bejaan paling ini ribu kain Ka'bahna di mana di jero aya kene atuh aya cek sahareungit tolol. Ih, dua pertanyaan. Begitu asup ke masjid, brai Ka'bah. Aing leuwas, sieun pingsan di aki-aki. Biasana neuleuh dina TV, dina foto eta aya hareupeun Ka'bah. Kunaon, Bah? Teu wajib sombong. Nah, sadar diri. Berenang ya jelema di lemutna sombong. Begitu hareupeun Ka'bah. Hayo, naon rek disombongkeun? Harta rek disombongkeun. Di kampung asa paling sugih mung aku jeung tatangga. Ini sia ka Mekah. Eueuh nanaonan harta urang. Di lemur karak boga mobil hiji geus mung nanya ka tatangga. Para tatangga lagi nyahun eta mobil 5 tahunan. Pan kadenge tina belokna. Aremna jejeritan. Kiri dia.
doang mobil aing gitu disadana. Mudah-mudahan balik ke dia lunas. Terima kasih atas dukungannya. Ayo sih rek nyombongkeun harta nepi ka Mekah, maaf loba mobil mararewah nu harga di Indonesia ratusan juta sampai miliaran, di Mekah eta mobil ngan ukur jadi taksi eueuh hargaan. Ulah sombong. Syariat mau jadi jelema sugih lamun eueuh doa fakir miskin, bener teu? Sadar diri. Rek nyombongkeun naon deui bah? Ilmu. Di lemur asa aing pangnyahoana. Di papagahan kusahana pada sok tilok narima. Sadar diri. Masing-masing punya kekurangan. Sok sanajan bijil tisahan dapet ari bener mah tarima. Ulah sombong. Nepi ka Mekah karasa kabodohan urang, kekurangan urang. Ternyata masih kena loba ulama-ulama masyhur di Mekah. Subhanallah. Ulah tahun ini disombongkeun jabatan. Maaf. Jenderal bintang 4 ketika toat dicopot eta jenderal bintang nanti dipake kan ukur make 2 helai kain putih ihram ngarana kal mayit seperti mayit jabatan teu dibabawa. Subhan aku naon aya di lembur karak naik seeutik jabatan geus mung wauh jeung rakyat nu dihandap bener sadar moal naik ka luhur lamun teu diatur ku nu handap. Makanya kudu sadar ketika cicing di luhur sing inget kanu dihandap sabab nu dihandap mah aja kana eungap-eungap ya non maksudna ini ongkos salah tapi bener eta ke di luhur sing inget kanu dihandap sabab nu dihandap eungap ibu eungap sekali-kali siap pindah ke luhur atuh ulah ngeres pikiran anak geus menang mari lihuran mah di laluhur geus dariuk di kursi goyang maka ada sifat panjang-panjang tiap tahun ngedukan duit sidang ngadenge harga nararek ekonomi Indonesia acak-acakan teu ngarasakeun eungap da gajihna galaledek tapi ketika ekonomi Indonesia hancur-hancuran rakyat tuh dihandap anu ngarasakeun eungap benar ngadenge harga naik kurang mah eungap lu dihandap nyana mah di luhur teu ngapeun gajina gede benar kadinya aing maksudna tadi saya cecengiran bae tadi luhur sing inget nu dihandap eungap hi mah maksudna sok heulaan nerjemahkeun aya nama teh. Ya iyalah, kadang-kadang terjadi nu nabeh-nabeh, nu ngampar-ngampar, nu sebe-sebe. Listrik-listrik, neon-neon, tai kuda di kadutan. Nu leutik rakyat kelaparan teu naon-naon, nu penting beteung abah beteung ibu di laluhur ngagerendutan. Sadar di luhur teh sementara bakal turun deui kahan. Makana ke di luhur sing inget kanu dihan sabab nu dihandap mah aku masih ada lah doakeun sing saroleh nu di laluhur amin. Makana kula pesen-pesen sakedeung deui bakal musim politik maaf ulah gara-gara beda gambar beda pilihan dulur jeung tatangga rocet teu akur tetap jaga persatuan di kecamatan urang mah tetap ngahiji amin. Silakan anda beda kaos tapi silaturahmi di atas segala-galanya benar teh ulah nepi ka pasea ribut jeung tatangga jeung dulur damai nangis meunang mah teu ingeteun ka urang cicing sia nu milihna sebagian begitu kabeh da aya nu saroleh aya nu amanah aya nu sok resep silaturahmi ka masyarakatna ulah dicap goreng kabeh karunya kanu saroleh anggur doakeun disi anu keur nyarimpang tina aturan Allah di laluhur sing buru-buru menang hidayah amin. Ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal jujur ngaku tahu diri nu geus haji nu geus umroh kualitas haji umroh urang masih kena jauh tina kasampurnaan bener deh sholat cerik di ditu bener karak neul Ka'bah geus dirucut cai mata
kasombongan ngadadak leungit dina dada naon nu pantes disombongkeun hareupeun Ka'bah ternyata urang eueuh nanaonan sombong ku ilmu loba nu leuwih luhur ilmuna sombong ku harta loba nu leuwih sugih di Mekah bener ek nyombongkeun naon deui hayo kakasepan ek disombongkeun asa paling ganteng mung akur jeung tatangga ulin sia ka Mekah jadi goreng sia tuh Saudi jara rangkung Libanon bararodas Turki mararancung tak aing tiap umroh lamun lempang di hotel sok teu pede aing lempang adapun aing Saudi jagung aing pendek katuhu Turki mancung aing pesek lah kenca Libanon bodas aing geuneuh mun teu bae kaburi aing sorangan sia nu ganteng ti heula bae sia aing diburi tungkul bae bari syukuran ya Allah nuhun sakieu ge bisa ka dieu deui nuhun Gusti aing geus disyukuran mah hate diubaran burudul tiburieun aing jamaah Afrika Negro aing gabung ka dinya nyelap jadi aing nu hurung atuh ulah som gelis ek disombongkeun dengekeun sia lilis nonong nopi dengekeun nepi ka Mekah jadi goreng sia loba nu leuwih gelis di Mekah Saudi jara rangkung Libanon bening maaf loba aki-aki ti tata rajong di ditu nepok bikang garilis aing ge teu eureun jubur aing diciwitan ku pamajikan mata mau seneng ieu witan we nyari molotot bae atuh aing beureum nu geulis katabrak ceuk pamajikan tabrak jubur ontak astagfirullah ih pamajikan aing mah cemburuan ya tandanya cinta ya iyalah arek teu cinta kumaha pamajikan ka aing setorna gede bae asal balik ke ceramah ka imah mana nu ti ke Samudin dengekeun Samudin tah aing godok kantong tah diitung ku pamajikan pas hei bapak-bapak dengekeun lamun hayang dipikanya aku pamajikan kumaha doa astagfirullah dari sia mata duitan teh ai leungeun kieu mah doa duit mah kieu teu gaul sia mungun kumaha duit latihan heula doa butuh duit jadi ibu-ibu bari molotot ka aing sadar Asep sia ieu mah dunia mah teu jauh ti duit teu jauh ti materi aing nutupan aurat wajib syariatna cek Islam teu bisa nutup aurat make kerudung make busana muslimah lamun aing teu meuli kerudungna sabab aing teu bisa nyieun kerudung meulina make duit Asep ieu mah dunia butuh duit doa aja doa butuh duit yes ya iyalah bener lu gratis di dunia sorry adunya bid duit wa ma bid duit sakit adunya bid duit gesit adunya bil fulus ma fi fulus mampus adunya fi fulus lulus butuh jang iba waduh gratis aing ngahejeun di WC umum mayar sabaraha pandeglang 2000 kene berarti akur jeung di Karawang masih 2000 kita pertahankan jangan sampai ada kenaikan harga modal
Lamun aing kenaikan harga ngising, aing demo ke Jakarta. Turunkan harga ngising. Viral ta demo. Ibu-ibu di dieu mari lu demo nya. Nero baligo gambar tai najis. Ya pernah aing teu mayar di WC umum terminal Pandeglang. Mun isin aing digerewekeun. Haji pelit, astagfirullah. Enon kak, bayar sih, main indit baik. Oh, ating intinya Malaysia di dinya. Baraha 2.000 ji, 5.000 gerakan pulangan. Oh, receh ji, aing ngising deh. Daripada lapor duit aing, mending aing kajero deui 2.000 deui. Beunang 2 menit aing keluar nyesa 1.000, lumayan 1.000. Oh, receh ji, karena hitutkeun pret 1.000. Bebeakan aing di WC. Modal mayar. Butuh duit. Makanya siaka kiai ka ustad ulah mitnah wae. Ustad kiai dipitnah, ustad mah kiai mah kudu ikhlas. Kiai tong diomong ikhlas, teu digaji ku negara ge ikhlas. Aya gajina kiai. Tapi tetap kiai ngajalankan perintah. Ngabina jiwa masyarakat Indonesia supaya boga iman. Tetap dilembur ngajar ngaji, sok saja teu digaji ku negara. Sedengkeun eta nu magehan Indonesia Raya. Lamun eueuh nu ngabina iman, ngabina jiwa, acur Indonesia. Makanya ingat amanat W.G. Rudolf Supratman, W.R. Supratman nyiptakeun lagu Indonesia Raya. Aya kalimat nu indah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tuk dua Indonesia Raya, merdeka, merdeka, gerakin yang pegel. Eta W.G. Rudolf Supratman yang amanat begitu indah, bangunlah jiwanya, lalu bangunlah lamun Indonesia yang jaya nu kudu dipigawe pangheulana ngabangun jiwa, naon iman, baru ngabangun badan fisik. Sokana jan fisik bararagus, gedung bararagus, jalan bararagus. Lamun nu ngabangun eta jalan jeung gedung, jiwana eueuh imanan, ajur deui, ajur deui. Triliunan duit rakyat Indonesia dirampogan, bener? Sabab jiwana ajur teu dibina ku kaimanan. Saha nu ngabina iman jiwa? Para kiai di lembur digaji teu? Pernah aya kiai demo minta gaji? Tong ngomong ikhlas ya ka kiai. Kiai teu digaji, tetap ikhlas ngajalankan perintah. Tapi aya kiai sok minta bayaran ka santrina sebulan 50.000. Wajar jang mayar lis. Tiraku kiai kudu mayar listrik deui bae. Geus elmuna dibikeun ka anak sia, listrik kudu ku kiai dibayar, atuh sekalian kiai na perkosa. Geus mah kiai teu gawe, teu digaji, bener teh? Tapi kan 50.000 gede teuing Ustad. Loba leuwihna kiaina ahli hisab. Sahibul asbaq. CS asbaq. Sabab kiai dalilna kuat, la ududa illa ma'a ududin. Teu sampurna udud kecuali ngarendeng jeung jelema nu mawa. Coba ayo pikiran, kiai berjuang ngabelaan supaya ngabina jiwa-jiwa orang Islam, orang Indonesia. Sabab moal nangtung Indonesia lamun jiwa-jiwa orang Indonesia na bobrok. Makanya dibangun ku keimanan. Sanu ngabangun para kiai, para ustad yang di lembur-lembur. Bijaksana atuh bijak sana ka kiai ka ustad, da ustad ge jelem lain jur.
butuh du tak aing jauh-jauh di Cikampek indit ka dieu daripada aing riet hulu di imah mikiran loba hulang-hulang harus mitna ka aing loba hutang kada kepanggih jeung aing nu amit ulang di ibu-ibu na hulang-hulang hutang ulang-ulang mending indit aing ka dieu sugan di dieu mah jadi doa astagfirullahaladzim. Engke bubar muludan ibu baralik marawa ilmu kula balik mawa amal kacau ya awewe di dia amplop amal